ya benang kalau kuat anjir si Aris dengan belut beak aing ke pajangan anjing juga babon deh nariknya kayak ini peperaktek gitu hari aing sayang ajaran nih ya. Dis, aduh astagfirullahaladzim. Babon. Babon. Iya mah. Tarik kanana. Babon. Di satu aing ngajaran nataran. Ih, bet moal urang mah da ieu mau ngeunah na. Narik kieu teh babon. Masing dibeli sanaon we ke moal dibikeun urang mah. Riz, belilah ke urang 5.000. Dah bet moal ieu mah ngeunahna. Atuh ge 10.000 ieu aya hayang nataran. Bet moal ieu mah. Engke ka belut na mah. Hese da anu kieu teh. Geus atuh 20. Aduh aing mah hayang nataran ieu. Geus 20.000. Dasar budak boloho. Aing wani atuh li 20.000 mah. Budak boloho. Ih, euy. Tuh ngelawan-lawan belut teh. Ah, ieu geus leuseuheun kitu. Tataran si Aris tadi. Ah, kok aing nih bedol wae kitu euy. Geus leuseuheun meureun. Sing bedol ka aing. Aing mah. Anjir. Ieu mah cangcut anjing nin belut. Bari cangcut nini deui. Aris. Siapa nipu anjing kadang-kadang aing.